duana. Nya tahu kegiatan makieu keresel Main bola gitu nya kan ya. panas capek li. Naon atunya kan. Dep kamu na juragan tenggorak mau orang gawean yuk. Ayo. Ayo. Lip, juragan lip. Nah, itu. Manis ya duaan cirian cekurang ngajalan orang wae ti kamari ya budak duaan dia ya. Hampura. Lain hampura ulah kitu ka kolot mah tuh. Mun hayang di kenca ku juragan. Juragan nama mau sekali-sekali na deui. Sia awas tas ya ku juragan di ieu keun sia ta ngomongan mana. Kamu sekali-kali deui ngagawean juragan. Beak mah duaan sia ku juragan. Moal juragan hampura. Oh sia awas mun sekali-kali di ka juragan ngajailan pewanianan teuing ngajailan bisi ngajailan deui mah ku juragan dialungkeun ka balong ya. Beneran aya mah. Udah juragan moal enak mah. Tenang we. Urang ge sarua moal juragan kamari mah heureuy doang. Terus kamari duit urang dikamanakeun anu karena cabut ya Disumbangkeun ka Pak RT jeung ka musibahan Mang Usrip. heuh atuh kembayari kitu mah. Awas mun sekali-kali deui sia ngajailan. Hari ayeuna juragan naik ka mana? Kalau pasir ya kawahangan saeutik tah. Bahan dinya tah, bahan ieu cangkore. Atuh meuli we juragan pasir mah. Juragan meuli we duit loba. Lah, pasir saeutik ieu urang ngaranna ge kagok lah rek meulina ge. Juragan tuan mah. Lah, sudi aing kumaraneh mah di jailan aya ge aing. Atuh gawe moal mah. Atuh gila yang maraneh ngobrol teu penting ya. Urang keburu-burit manten ya arek ngala pasir teh. Gayanya Berat sih. Oke. Duh, yang kiri dia teh. Gila, mau naon ini mah? Oke. Asa hampang ieu teh pasir teh kah? Waduh, ieu mah. Isina jadi kararas kieu nih kah? Aduh, aya mah anu ngajalan deui ieu mah ya pasti budak duaan ieu ya. Ieu mah budak teh bener. Si eta deui kakapok teuing kita duaan tah budak teh. Kareken teh astagfirullah.
Ya si karehet cuma ih temolo jeung mah.